Di jalan Udin nelepon Mardi. "Pa, nuju di mana?" Mardi atau ngadenge Udin nelepon. "Bapak di Yayasan Pendidikan Lansia, karek beres mere ceramah pengenalan sastra Sunda." "Bapak ngeulang sastra Sunda, memang ngartos," Udin kolohok. "Ulah nganggap enteng ka Bapak Din, sanajan Bapak sarjana hukum Unpad, tapi Bapak ngarti sastra Sunda," tembal Mardi. "Bibi aya didinya?" Udin nanya. "Aya, keur diuk ngarendeng jeung Bapak," tembal Mardi. Udin seri, "Pesenan Bapak kangge bibi tos aya dina bahasi, bade dijajabkeun kadinyanya, dicandak ka bumi mah bilih kauni ngaku ema." "Alus Din, bawa ka dieu mangpang mei aya jadi sakalian rek dibiken," tembal Mardi. Udin seri, "Mangga Pa, Bapana keluar, 10 menit deui abdi dugi." "Enya, ditungguan di gerbang," tembal Mardi bari nutup telepon. Nepi ka gerbang yayasan bener wi Mardi geus nungguan, Udin muka bahasi terus turun tina mobil. Udin nyokot koper kosmetik dibiken ka Mardi. Mardi nampanan bingung, "Gening gede jeung berat Din, ieu kabeh keur Bapa." "Muhun, eta saset," Udin ungguk. Mardi gogodek, "Paingan hargana 5 juta da gening gede kieu." Udin seri, "Eta sanes anu 5 juta Pa, pangaosna 12 juta." Mardi kolohok, "Gelo, saharga motor?" Udin ungguk bari seri. Mardi kumecrek, "Kosmetik mahal kieu rek dibiken ka indung maneh, duh asa manglebarkeun pisan, harga beungeutna moal sabanding jeung harga kosmetik, ibarat ngecat bilik ku Nippon Paint, ulah dibiken kabeh ka indung maneh mah, biken weh sabotol." Udin hayang seri ngadengena, tapi Mardi nyarita deui. "Atawa anu eta tunda, meuli weh anu imitasi, bere haslin merek pompa, bejakeun weh serum kaviar." Udin bisa ngamaklum ka Mardi. Kaambekna ka Lastri geus dikubur dina hatena salila 25 tahun, jelas sakali bitu pasti pikanyerieun, ngan hanjakalna Mardi ukur wani tukangen, diharepan Lastri mah tetep keok. "Komo saenggeus aya mei leuwih hade sagalana dibanding Lastri," rasa ngewana Mardi ka Lastri pastri beki gede, katambah dirina teu bisa nyereikeun Lastri. Udin teu boga niat ngagugukana ka hayang Mardi, sabab bakal mere oge ka Icih, bakal leuwih piomongan saupama pamerena ka Lastri jeung ka Icih dibeda-bedakeun. "Enggal pasikeun ka bibi Pa, abdi kedah uwih," Mardi ungguk. "Bapa balik peting, sabab rek makan malam jeung Mei, ulah bebeja ka manya." "Mangga Pa," tembal Udin bari asup deui kana mobil. Tepi ka imah Udin nempo aya mobil Icih, hartina Icih geus balik digawe, Udin turun bari ngajingjing 2 koper kosmetik, Lastri keur lalajo TV di ruang kulawarga bari nanghunjarkeun sukuna anu pengkor kana meja, Icih karek beres ngumbah stroberi anu karek dipetik ti kebon. Bari nunda stroberi di harapan Lastri, Icih nanya ka Udin anu karek datang. "Eta nyandak naon Kang?" Udin ngangkat 2 koper kosmetik. "Pesenan ema, wow, nah 2 set," Icih curinghak. "Hiji keur nyai," tembal Udin seri. Lastri langsung ngarebut koper anu dina lengan katuhu Udin langsung ditatangkep bunga. "Tah ieu anu dipikahayang ku emat teh," Lastri buburu nyurungkeun mangkok stroberi dina meja kasisiku sukuna, terus nunda koper kosmetik anu ditangkep dina luhur meja bari dibuka, Lastri kolohok nempo belasan kemasan mewah Yoko Caviar serum di jerona. "Waduh, loba kieu, ieu pan set anu pangmahalna, memang anu pangawisna," Udin ungguk bari nunda koper hijina deui dina kursi. Panon Lastri molotot kawas nu rek koplok, "Ieu pan set platinum, anu dina iklan 12 juta." Icih oge kolohok, "Akang, naha teu ngagaliw anu alit." Lastri mureleng ka Icih, "Dasar bodoh, ari duitna cukup mah nya mending anu gede sakalian," cuk Lastri bari ngaluarkeun ponselna terus selfie sababaraha kali mamerkeun kosmetikna, saperti biasa, fotona langsung diunggah kana Facebook. Icih nangtung bari nungtun Udin ngajauhan Lastri, terus nyarita laun. "Kang, nanaonan, eta moal lami di emah, paling diangge sababaraha kali teras sesana dipicen deui, akang mah kumahanya, teu ngartos abdi mah, ulah boros atuh Kang." Udin ngarau, "Lain melinyi, pamere ti Isak, keun bae, piraku akang nolak pamere, tadina memang rek meli hiji anu 5 juta tea, tapi Isak mere 2, bari anu gede." Icih mencrong ka Udin, "Tinggal weku akang kapayuna, pasti emah bakal nyuhungkeun deui anu aneh-aneh." Udin ungguk, "Ayeuna mah keur bungah, piraku nyai teu milu bungah, ulah mikiran anu acan, tarimakeun weh anu aya ayeuna." Sabot Icih jeung Udin ngobrol, koper anu keur Icih dibuka deui ku Lastri terus direndengkeun, Lastri ngarekam live streaming keur statusna, bari nyarita tarik. "Lihat 2 set produk perawatan kulit kaviar yang dibelikan menantu laki-laki saya yang baik untuk saya. Semuanya adalah set platinum, kedua set ini seharga 25 juta. Udin langsung nyarita, "Ma, anu hiji mah kangge Icih." Lastri langsung mureleng ka Udin bari mencet tombol stop. "Dasar koplok, ngacokeun wae, pan emah keur live streaming, der kala ngomong, emah oge nyaho hiji keur Icih, na teu menang emah pamer." Udin ukur gagaro sira bari ngararet ka Icih, Lastri nutupan deui koper anu keur Icih. "Icih, tabawa anu keur maneh," Icih netep ka Udin. "Kang,
Abdi mah asa lebar nganggena oge, ngadenge icih nyarita kitu Lastri atoh. Lamun lebar duanana keur ema, rek dipake ku ema kabeh. Udin ngararet ka icih, bawa hiji ka kamar nyi, lamun embung, duanana rek dipulangkeun deui. Lastri langsung nangtung, Udin, si icih biung ngomong lebar make, lain embung make, nanaonan dipulangkan. Lantaran icih cicing wae, Lastri ngangkat hiji koper terus dibikeun ka icih. Tah tarima, bawa ka ditu, bisi dipulangkan, salaki maneh ayuna loba duit, montong ditolak. Icih umbek bari nampanan koper ti Lastri, terus netep ka Udin. Nuhunnya Kang, Lastri jebi, ulah nganuhungkeun, kawajiban salaki eta mah, ceuk Lastri kituna teh bari nutupkeun deui koper nu manehna terus dijingjing. Emarek ka kamar, terus si benget, geus teu sabar hayang buburu make. Udin jeung icih ukur melong Lastri anu ingkut-ingkudan asup kana lift bari sabelah leungeunna nyekel kruk, sabelah deui ngajingjing koper. Icih ngarau nempo sifat indungna anu teu ei-ei, sabenerna teu masalah sifat sombongna teu leungit oge, ngan kahayang teh, rada hormat ka minantu, kilang bara nganuhungkeun mah, teu lila ponselna disada, ternyata ti Lastri. Aya naon mah, kadiu, ulah jeung si Udin, buru, ceuk Lastri. Muhun, aya naon, icih kekananya, kadiu heula, rek kumaha emang ngajelaskeunna lamun maneh ngajedowok wae, tembal Lastri, telepon langsung ditutup. Icih ngararet ka Udin, Kang, pangyandakeun anu ieu ka kamar, abdi disauran ku ema. Udin umbek bari nampanan koper ti icih buburu ngalengkah kana lift naek ka lantai 3, karek oge icih nepi ka harapan kamar Lastri, leungeunna dibetot ka jero ku Lastri terus panto ditutupan. Si Udin bohong, ceuk Lastri, bohong kumaha mah, icih kerung. Lastri mikeun faktur pembelian, tak tempo, si Udin meuli 3 set di toko merchandise Hotel Padma, total hargana 36 juta, ieu nyelap dina koper kosmetik anu ema, nu hiji mana, pasti dibikeun ka awewe sejen. Icih teu percaya, buburu faktur pembelian di tampanan terus dipariksa. Ma, nami pembelina Tuan Ishak, sanes Kang Udin, Lastri molotot. Ema lain ngabahas eta, anu hiji deui mana, nyaduka atuh mah, tembal icih. Lastri molotot, dasar bodoh, mane teu curiga, si Udin pasti salingkuh. Icih kerung, moal kitu keur Warni, tapi piraku Warni teu mampu meuli kosmetik kitu, jeung nanaonan Udin kudu mere ka Warni, Warni oge nyahoon Udin jelema teu mampu jeung geus boga pamajikan. Tapi dina faktur jelas Ishak meuli 3, hiji deui keur saha. Tapi hal anu teu diduga ku icih kaluar tina sungut Lastri. Cih, di imah hebel emas sok ngintip ka kamar maneh, saprak kawin maneh tara disarean ku si Udin, ayuna si Udin masih ngampar di handap. Icih ngarenjak, reuas ngadenge Lastri nyarita kitu, beungeutna langsung berem era. Saranjang sareng abdi ayuna mah, maneh geus disarean, Lastri nanya deui. Teu acan, icih gogodek bari, kerung, Lastri langsung ngadegungkeun tarang icih. Paingan, da belet maneh mah, geus disenangkeun ku salaki tapi mumul disarean, pantes salaki maneh rek salingkuh oge, nungguan naon deui. Icih tunggul, pan awalna nikah lantaran kahoyong aki, harita abdi teu acan aya rasa ka Kang Udin, kenal oge nembe saminggu. Lastri molotot, si Udin lalaki normal, ayuna geus beunghar, bisa neangan duit sorangan, panghasilana leuwih gede ti maneh, pasti loba awewe centil anu ngantri di luar, teu bisa nyarean maneh, puluhan awewe pasti daek ngadengkaker nandean si Udin, pikirkeun hal eta. Icih ngarahu, tapi Lastri nyarita deui, dengekeun ema, layanan si Udin peting ieu, mengpeng masih bogohan keneh ka maneh, ulah nepikeun ka maneh hanjakal. Icih tungkul beki era, tapi abdi isin mah, Lastri mencrong banget icih. Maneh lain budak belasan tahun, umur maneh geus 24, rek nepi ka irah ngagugulung ka era, nungguan kasabaran si Udin beyak, villa ieu nu si Udin, 2 mobil nu si Udin, nungguan dicerai terus diusir. Icih tetep tungkul tenembalan, icih lain teh hayang ngalayanan Udin, tapi da memang era, rasa anu aya dina hatena lain rasa kanya ka salaki, tapi rasa dedeh asa ka lancek, tapi ngadenge alasan indungna, icih oge ngarasa dosa pisan ka Udin, sataun leuwih ngantep salakina katirisan, wajar lamun indungna ngarasa hariwang Udin salingkuh, berdirina oge geus timburu ka Warni. Lastri kerung, maneh ngarti kana maksud ema, icih ungguk. Lastri nyarita deui, ema baheula memang atau tiap nolong maneh teu disarean, sabab harita masih Udin masih jelema susah, mata sok mineng nitah maneh menta cerai, tapi ayeuna pan beda, kanya si Udin ka maneh beki ka tempo, taraf lebar ku duit. Icih umbuk deui. Lastri muka panto bari nyurungkan icih keluar kamar. Bawa faktur ieu, simpan heula, beres si Udin nyarean maneh, karek tanyakan, kersaha hiji deui, ulah tibalik, lamun maneh nanyakan faktur heula, emah hariwang si Udin kasinggung ku maneh, akibatna urang sarerea bakal diusir ti diu, lamun maneh disarean heula, si Udin oge moal wani ngusir, ngarti? Icih ungguk, teu kedah ku cara kitu mah, emah nembe ngaduga-duga, ta acan tangtos leres hantena. Dasar belet, emah geus kolot. Sifat lalaki mah kabeh oge sarua,
taluknaku dibere surabi, karek bisa nurut jeung jujur, cuk last 3 day. Icih tenembalan tapi buburu asup kana live, faktur disakuan, Udin keur lalajo TV bari ngadahar strawberry, anu dilalajoan nyaeta ulasan kompetisi sanda, kadenge suara reporter. Kuda hitam Auxe secara alami menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dan membuat penonton Indonesia merasa sangat bangga. Namun penampilan pemain Jepang Nanako juga mendapatkan decak kagum dan tepuk tangan penonton. Diketahui bahwa Nanako bukan hanya seorang petarung muda yang luar biasa di Jepang, tetapi juga seorang siswi terbaik di Tokyo. Keluarga Ito, adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Jepang. Bisa dikatakan anak seorang miliarder, kaya dan cantik lahir sebagai putri tunggal yang mengagumkan. Tapi siapa yang menyangka, di balik kesederhanaannya dalam penampilan, keseharian wanita ini menjalani kehidupan glamor dan mewah, juga seorang petarung yang handal. Udin Kerumbari terus lalajo serius, Udin karek nyahoyen Nanako putri tunggal ti kulawarga top Jepang. Tayangan dina TV nampilkan Nanako anu keur diprekpekku serangan Michelle, bidikan close-up kamera resolusi tinggi diarakeun kana banget Nanako. Udin netep banget Nanako anu geus ruksak, tapi mata Nanako tetep seket ngareretan satiap gerakan Michelle. Tidinya Udin geus bisa nyaho yen sabenerna Nanako nyaho tiap serangan anu rek dilancarkan ku lawana. Nanako ukur bertahan pikeun neangan celah kelemahan lawan, jelas dina hal ieu Nanako cerdas. Udin salut, hatena muji sarta mere panghormatan khusus kana perjuangan jeung katangguhan Nanako dina ring. Udin malah ngarasakeun Nanako boga kamiripan jeung dirina. Lamun sek Nanako lain urang Jepang, Udin sabenerna daek ngangkat Nanako jadi muridna, ningali bakat Udin sanggup ngajian Nanako jadi pendekar sajati. Keur anteng lalajo TV, Ichi diuk gigireuna, Icih rada asa-asa rek nyarita, akhirna ngawanikeun maneh. Kang, abdi bade naros, tapi akang kedah jujur, ulah aya anu disumbutkeun ti abdi. Naon, Udin ungguk bari ngareret, Icih mikeun faktur balanja ka Udin. Sanes abdi teu percanten ka akang, nanging dina faktur aya 3 set kosmetik anu digaleu, anu hiji deui kangge saha. Udin kerung tapi teu kaciri reuas, Udin rurat reret bisi aya lastri, terus ngadekekeun bibirna kana ceuli Icih bari ngaheros. Akang rek jujur, tapi nyai kudu janji heula moal nyarita ka sasaha jeung ulah kapapanjangan ngabahas ieu ka saha wae. Mangga Kang, Icih ungguk, Bapa mesen hiji keur Bibi Mei, cuk Udin. Kengeng abdi klarifikasi ka Bapa, Icih nanya, ulah, Bapa bisi eran, tembal Udin. Icih kerung, kumaha upami akang bohong, abdi uningat ti mana, akang leres tos masihan ka Bapa, padahal kangge istri sanes. Udin seri, nah nyebet boga pikiran kitu, geus teu percaya ka akang, keur naon akang ngabalanjaan batur. Icih nanya deui, iraha Bapa nyuhun keuna, pan basa ema nyuhungkeun, Bapa nuju ngaletek ti ruang tamu. Udin ngajelaskeun, Bapa ngadengikeun basa ema menta, terus tadi isuk dina mobil Bapa oge menta hiji ka akang. Lantaran akang teu nyaho toko kosmetik anu komplit, akang ngelepon Isak susuganan di toko merchandise Padma aya, ari pek Isak kalah mere, nya sakalian wi akang menta 3, anu hiji dianterkeun heula ka Bapa. Icih ngarahu, ari manawi abdi, Bapa tos teu aya hubunganna deui sareng Bibi Mei. Udin netep ka Icih, akang geus sababaraha kali nyarita ka Nyai, ulah pipilen kana urusan kolot, anu penting jaga kolot urang sangkan teu kamalinaan anu akhirna carilakaku polahna sorangan. Nyai kudu bisa ngamaklum, sanajan kumaha wae oge anu ngaranna cinta pertama bakal susah dipopohokeun. Komodi ayuna hubungan ema jeung Bapa keur teu hade, anu kuduna disalakeun mah lain Bapa, tapi ema anu teu bisa ngarobah sifat, da Bapa oge moal kitu lamun ema daek ngaragangan ka salaki. Icih ungguk, tapi sanaos hubunganna teu hade oge tapi panta acan cerei Kang. Udin seri, mikirna ulah dina posisi Nyai sebagai anak, ayuna posisikeun saupama Nyai jadi Bapa, pek pikiran, Nyai pasti bakal ngarti alesana. Icih ngarau deui, kedahna tadi pamundut Bapa ulah diguguku akang. Udin seri, pokona naon anu di pikiranku akang pasti beda jeung anu di pikiranku Nyai, samemeh nyanggupan mere, akang oge mikir heula hade jeung gorengna, jadi Nyai teu perlu hariwang. Beres tanding Nanako langsung ka rumah sakit, salian ti hayang nempo guruna, Nanako oge nyaho Victoria jeung Michelle dibawa ka rumah sakit anu sarua, jadi Nanako hayang nempo duanana, Nanako ukur bisa ngabesuk Victoria, sedangkan Michelle teu menang dibesuk lantaran kritis. Nanako muringis nempo lengan Victoria anu potong duanana, Nanako langsung ngabayangkan kekuatan Auxe, ti pelatihna, Nanako menang penjelasan lamun Michelle sadar tina komana, di final Victoria bakal mundur tina posisi katilu sarta bakal pensiun total tina sanda. Lantaran dina bela diri, fungsi lengan penting pisan, sanajan bisa pulih, moal mungkin bisa dipake deui. Nanako jadi mangkarunyakeun kana nasibna, Nanako nyaho Victoria ele sarta dibawa ka rumah sakit, tapi karek nyaho yen dua lenganna potong. Victoria lain atlet ata, ayuna lenganna potong, eta ngabuktikeun stamina jeung fisik Auxe geus ngalawihan kakuatan jelema normal, sanajan Nanako leuwih alus tibatan Victoria, tapi ukur dina keterampilan jeung pangalaman, kakuatan fisik jeung stamina mah sarua wae.
Tadi Victoria teu bisa nahan serangan Auxe, Nanako oge pasti sarua. Masalah eta akhirna dibahas jeung Kazuki di bangsalna, Kazuki nyarita. Nanako, leuwih hade anjeun mundur dina final, Nanako kerung. Naha, pan anjeun pernah nyarita, petarung taraf pernah mundur sanajan lawan leuwih kuat. Kazuki ngarahu, dina situasi normalnya, tapi Auxe ayeuna geus jadi monster, anjeun bisa cilaka, anjeun bisa kalengitan karir kawas Victoria. Nanako tungkul, tapi lamun kuring mundur, kuring moal boga banget pikeun terus latihan bela diri, kuring geus jadi pecundang. Kazuki nyarita deui, pikirkan akibat, ulah ego, Nanako kekeh. Guru, kuring geus mampu narik perhatian Pa Udin, lamun kuring mundur, pasti Pa Udin kuciwa, kuring kudu terus maju, sanajan kuring eleh, tapi eleh sacara terhormat. Kazuki tetep tepanuju, lamun Udin daek narima anjeun jadi muridna teu masalah, dina cilakana oge pasti anjeun bakal dicagerkeun, di mata Udin anjeun ukur urang Jepang, musuh anu teu bisa dihampura. Nanako seri, teu paduli rek narima kuring jadi murid atawa henteu, tapi kuring embung disapelkeun. Kazuki ngarahu, bisa ngamaklumkana sifat heuras Nanako, kahayangna moal gedak kaanginan moal unggut kalinduan. Kazuki ngararet ka Hiroshi, Hiroshi, tugas anjeun buburu ngebutkeun anduk lamun nempo Nanako geus teu mampu ngalawan, ulah ngantep nepi ka cilaka. Hiroshi ungguk, tapi dicarikan ku Nanako, ulah, sanajan kuring eleh, kuring kudu eleh sawajarna, ulah wani nyerah saacan kuring nyerah. Mardi tebalik ka imah, jadi teu bisa ngaring makan malam bareng jeung kulawarga. Beres dahar Udin jeung Icih lalajo TV, Lastri mah nangkarak dina sofa bari bangetna ditutupan ku masker kaviar bari lalajo YouTube pertandingan Nanako dina ponselna. Atlet Jepang ieu gelis, Udin nyaho, anu keur diomongkeun ku Lastri pasti Nanako. Ponsel dina sakuna ngageter lantaran keur disilen, Udin nempo Mardi nelepon. Aya naon pa, jemput bapa di rumah klasik, ceuk Mardi. Mangga pa, tembal Udin, Udin nangtung, nyi, akang rek ngajemput heula bapa. Abdi ngiring kang, tembal Icih. Hayu, mun kitu kana mobil nyai weh, mana kuncina dieukeun, ceuk Udin. Lastri langsung diuk, montong dijemput, tuman, antep sina balik kana taksi. Udin kerung, ma, bapa teu kagungan artos, mayar taksi kunaon. Lastri jebuy, nyaho teu gablek duit tapi ngador wae, dasar aki-aki bedegong, tempo weh, lamun emma geus sehat, huntu geus alus, emma oge bakal ulin sasebana, judi, ka salon, memangna bapa maneh wae anu bisa ulin unggal poe. Udin nyarita deui. Pokona mas sareng bapa kedah silih ragangan, bapa ayuna hoyong uwih, keun wisawios da memang di dia bumina, ulah ngawagel abdi ngajemput, hawatos. Lastri buburu nembalan, matak berean ema duit, da lamun ema sarua bisa ulin mah, ema ge moal usil, ari bapa maneh bisa ulin ari ema teu bisa. Udin gogodek, sakitu kaayaan ripuh ge tetep weh anu dipikiranku Lastri mah duit, pupujian, judi jeung kasalon. Boga duit jeung teu boga duit asa sarua wae, kalakuanana siga jelema stres. Oh di imah, balik mawa masalah, aya di imah, masalah dijen-jen terus. Keur Udin pribadi sih mending kawas baheula, Lastri jarang di imah, jadi aya waktu keur dirina istirahat tenang di imah. Tapi saprak Lastri lengit, Icih ngajatara merean duit ka Lastri sangkan teu kaluar ti imah deui, pernah sakali dibere duit ku Icih, kala dibelikan boneka salapan siki. Udin akhirna ngajangjian, upami sampeyan emat tos damang, waos tos ditambal, ku abdi dipasihan 1 juta sasasih. Bener Din, Lastri langsung curing hak, 1 juta memang loba lamun kerjajan hungkul mah, tapi kebutuhan Lastri teu satik, biaya ka salon jeung judi, 1 juta mah jelas masih kurang, tapi Lastri teu wani mental leuwih sok sieun Udin ngabatalkeun janjina. Ema janji moal usil deui ka bapa, tapi maneh ulah jalir kana janji, ceuk Lastri deui. Udin ukur ungguk teu nyarita nanaon deui, Lastri ngararet ka Icih. Cih, maneh geus teu ngora deui, maneh oge geus lila kawin. Emah hayang buburu boga incu ngarah teu ngarasa bosen di imah. Imah sakieu gedena, palebah sarerea indit, kari emah sorangan. Maneh teu karunya ka emah. Udin kerung ngadenge omongan Lastri anu tara biasana pan sok kala ngojok-ngojok sangkan Icih menta cerai, karek dijanjian 1 juta sabulan, sifatna langsung robah, siganna memang kudu diwowoy ku duit. Udin inget waktu masih di imah hebel, kerpadu duaan di kamar jeung Icih, Lastri ujuk-ujuk asup bari nyarekan. Terus basa diajak ke ciater ku Elsa, Lastri nepikeun ka ngatur baju renang buni keur Icih, sarta nyarek sare deket-deket jeung Udin, nepi ka akhirna Icih ngagugu sakamar jeung Elsa, Udin dianggurkeun sorangan. Tenyang kabiu kadenge kala nitah nyieun budak, pasti gara-gara dijanjian duit 1 juta, Udin buburu nyarita. Leres mah, kedana di bumi ieu memang aya 2 murang kali, supados haneuten. Lastri nya kakak, tong boro, ukur 2, 5 diurusku emma kabeh, marane sing jongjon digarawe, anu penting emma berean duit, ulah kawas ayuna. Udin seri, upami kitu abdi bade ngawitan wengi ieu. Lastri kolohok pura-pura teu nyaho, har, ari kitu salila ieu naon wae atuh.
Udin ngararet ka Ici anu tungkul bari banget na bararem era. Tuh nyi, kadenge, Udin mimiti sadar, kelemahan Lastri duit, mun sek nyaho ti baheula, pasti pas boga duit ti wa Asep, Lastri bakal terus diwawoi ku duit. Udin ngahaja ngomong deui ka Lastri, sangkan kadenge ku Ici. Ma, dangu keun, tiap abdi kagungan murang kali, hiji, jatah ema ditambihan deui 2 juta sasasih, janten sareng anu tadi hiji murang kali 3 juta, pami 2 murang kali, janten 5 juta, kumaha. Lastri ngararet deui ka Ici, Cih, sing loba olahraga jeung nginum vitamin, ngara awak maneh sehat, rajin nginum jamu jeung madu, sugan weh atuh bisa ngajuru kembar, ngara ema langsung bisa narima 5 juta sabulan ti salaki maneh. Ici teu nyangka Udin bakal nyerang ku duit ka Lastri, hasilna amazing, Lastri langsung KO Ici jadi era pisan ku Udin, lantaran Ici teu nembalan, Lastri nyarita deui ka Ici. Isuk urang jalan-jalan jeung ema, nyiar jamu HD jeung madu asli. Ici tungkul, atos mah, teu kedah kateteurasan, abdi ngartos. Lastri seri, ngarti oge ari teu dilakukan mah nya sarua wae, ema keur butuh duit, ema oge hayang buburu boga incu. Ici ngarasa teu perlu ngalayanan di omongan Lastri, lamun ditembalan keneh, pasti bakal beki panjang, Mardi pasti keur nungguan dijemput, Ici ngararet ka Udin. Kang, hayu jemput Bapak, Udin seri bari ungguk, hayu, masalah si kembar urang obrolkeun dina mobil. Lastri ngacungkeun jempolna, bener, sok badamikeun, cuk beja lamun hayang boga anak kembar ulah kurang ti 2 kali sapoe. Ici nyiwit cangkeng Udin. Terus tonggong Udin disurungkan kaluar ti imah, di luar Ici pura-pura nyarekan Udin. Nah akang bet nyarios ka ema yen urang teu acan nanaon, abdi isin. Udin nya kakak, har, pan memang kanyataanna gitu, masih ada guguling di antara kita. Ici ngadelek, game masih berlaku, akan kedah berusaha ningkatkan level heula, ngolo ema kanggo top up game, teu berlaku dina game ieu. Udin nyerengeh, kabeh jelema anu geus kolot, pasti hayang buburu boga incu. Ici ngajebian, buka pantau mobilna, Bapak hawatos, kalamian, teying ngantosan. Udin ungguk bari muka pantau mobil, terus dua nana asup, mobil langsung maju ngajuk-yuk ka rumah klasik. Nepi ka rumah klasik, mobil diparkirkan, tapi Udin jeung Ici teu kaluar tina mobil. Telila ka tempo lalaki karolot saumuran Mardi rabul kalaluar bari sosoloyongan siga anu geus marabok, Mardi nepi ka disangke cangkeng nakumei. Sanajan geus kolot, tapi lamun dibandingkeun jeung lalaki saumurana, Mardi memang ka tempo leuwih gagah jeung kasep, mei mah geus puguh. Saurang awewe gelis, sabenerna pasangan eta cocok pisan, ngan hanjakalna perjalanan hirupa geus jadi panghalang pikeun bisa ngahiji. Mei jeung Mardi acan nempo ka Udin, jadi dua nana ngajanteng bari suka sering ngarobrol, lengan kenca Mei ngajingjing koper kosmetik kaviar pamere ti Mardi, lengan katuhuna masih nyangke cangkeng Mardi anu teu bisa nangtung ajek. Ningalina, Ici ngarasa teu nyaman, tinggal babakang, hubungana sareng bibi Mei kalah langkung layet. Udin seri, nyi, dua nana karek beres makan malam, sigana bapak nginum bir deui, perhatikan sing bener, bibi Mei nyangke cangkeng bapak sangkan telabuh, ulah waka goreng sangka. Ici nyarita deui, dua nana pernah janten kabogoh, tetep teu wajar saur abdi mah, bibi Mei nyangke bapak ukur milarian kasempetan. Udin gogodek, dua nana geus teu ngora deui, sabage anak, nyai kuduna atoh ningali bapak bunga di luar, daripada nguluwut wae di bumi, akang yakin, bibi Mei keur ngajaga bapak sangkan teu tikus ruk, kuduna nyai nganuhungkeun ka bibi, lain nyangka goreng. Telila sedan Camry datang, ti jerona kaluar saurang pamuda bule nyampur keun ka Mei, Ici jeung Udin nyaho anu datang Paul, pasti bakal ngajemput Mei. Samemeh nyarita ka Mei, kaciri Paul manggut sopan kariungan lalaki kolot sejena, terus nyokot tas kosmetik kaviar tina lengan Mei, diasupkeun heula kana mobilna, terus Paul balik deui ka Mei bari mikeun kotak kado. Mei kaciri mikeun kotak kado ka Mardi, Mardi nolak pamere Mei, tapi Mei maksa, akhirna kotak hadiah ditarima ku Mardi. Udin jeung Ici teu bisa ngadengekeun naon anu keur diarobrolkeun, tapi sigana, lantaran Mardi mere hadiah kosmetik, jadi Mei oge nitah Paul mawa hadiah keur dibikeun ka Mardi. Ningali dua nana silih tuker hadiah, Ici ngarahu. Upami sakadar hubungan biasa moal kitu Kang, Udin teu nembalan. Udin nyaho dua nana memang masih silih pikanya, Mei balik ka Bandung demi Mardi. Mardi oge salilana acan pernah ngarasakeun kanya ti awewe, boti Rukmini boh ti Lastri, wajar lamun Mei jeung Mardi kacirina keur hanaang ku kanya. Lamun harita Lastri dilengitkeun ku Udin ti Bandung basa maling kartu, Mei jeung Mardi ayuna pasti geus ngahiji ngarumah tangga. Ici ngararet ka Udin, Kang, klaksonan Bapa, abdi bade ngali ka jog panggar, keun Bapa sina calik di payun, akang ulah nyarios dina mobil aya apinya. Udin ungguk bari mencet klakson, Mardi ngaliuk, nempo mobil Ici, Mardi nyangka anu ngajemputna Ici, jadi ngacungkan leungena bari seri. Mardi ngararet ka Mei, Mom, lantaran Ici geus ngajemput, pap pamit balik ti heula. Mei manggut, wartosan Mom upami pap tos dugi ka bumi, supados Mom teu salempang. Mardi ungguk,
ngaliupaskan lengan Mei tina cangkeng na terus manggut ka Paul. Bapa balik helajang, hati-hati mang, Paul manggut. Ici geus pindah ka jok tukang, Ici nyaho kebiasaan Mardi. Lamun mabok pasti ngacaprak sagala diomongkeun, jadi Ici hayang nyaho naon anu bakal dicaritakeun Mardi ka Udin. Ici hayang ngabuktikeun hubungan Mardi jeung Mei anu sabenerna tina biwir Mardi sorangan. Mardi kaciri sosoloyongan lempang bari nangkep kado. Paul jeung Mei rek nulungan Mardi nganteorkeun kana mobil, tapi ku Mardi ditolak. Udin oge rek turun pikeun nulungan Mardi, ngan dicarek ku Ici. Udin muka pantau kenca ker Mardi. Barang Mardi nempoyen anu ngajemput Udin, Mardi atoh. Sugan teh Ici anu ngajemput, bapa kerbunga pisan ayuna Din. Kalebet heula pa, cuk Udin. Mardi buburu diuk terus nutupan pantau, kontan bobir langsung nyegak dina jero mobil. Nuhunnya Din, Mei atohan pisan dibere kosmetik, eta hadiah pangmahalna anu pernah dibikin ku bapa salila wawuh ka Mei. Udin ungguk bari ngajalankeun mobil. Panona ngararet ka Mardi bari ngicepan sangkan Mardi ngarti yen di tukang aya Ici anu keur ngadedenge keun, ngan Mardi tesurti. Ieu hadiah ti Mei keur baba, cuk Mardi bari nyium kado terus dibuka lalaunan. Hati-hati mukana pa, cuk Udin, anu sabenerna mah eta oge kode, ngan hanjakalna Mardi acan surti keneh wae. Ieu hadiah ti Mei, pasti bakal hati-hati, bapa oge teh hayang lamun nepikeun ka sina ruksak tembal Mardi. Bari muka kado, Mardi nyarita, Din, Mei memang pinter, di yayasan Mei guru pembimbing anu paling dipikar khususna ku siswa lalaki, siswana antara 30 nepi ka 70 tahun, lamun mane teu mere ide usangkan bapa jadi siswa yayasan, bapa moal nyaho lamun di yayasan loba saingan. Ici ngarenjak, Udin oge reuas, buburu Udin nyarita. Pa, kirangan gerang ngalet bir teh, bapa nuju mabok, saena peramkan soca istirahat, ulah nyarios wae. Bapa pan keur muka bungkus kado heula, tembal Mardi. Rolex Din, cuk Mardi atau bari nanggei box jam tangan Rolex dina lengena. Udin ukur ngararet ku juru panona, Mardi macat tipena. Edan, ieu Rolex GMT Master E Pepsi Jubilee anu hargana 400 juta Din. Udin ngarenjak terus nempo jenis jamna, bener weh, eta Rolex asli seri pangmahalna. Bapak kedah ngajagi eta jam, pangaos kosmetik ukur 12 juta, bakal CF upami diangge, jam 400 juta eta bakal kiat puluhan tahun. Pangaosna oge bakal naik teras, 20 tahun kapayun pasti pada milarian sebagai barang langka. Mardi unggut-unggutan ku mecrek bari ngararetan jam dina lengena, Mardi ngarasa bunga pisan, salian hargana mahal, eta ti Mei, geus jadi harta anu paling berharga kerdirina. Jam dipake, ieu tandana Mei nyahan pisan ka bapa, pasti bapa geus jadi lalaki paling istimewa jeung hiji-hijina dina hatena, Mei moal mungkin daek mere barang mahal kieu kabatur. Udin beki paur ngadenge karitaan Mardi, pa, bobokan heula, bapa mabok. Tapi Mardi kalah ngaluarkan ponsel tina sakuna terus motretan jam dina pigelangna. Bapak kudu ngirimkan foto ka Mei, sangkan Mei nyaho jamna geus dipake ku bapa, pasti Mei bakal atohan nempona. Karek oge foto rek dikirim, ponselna langsung disada, terus ditempo. Telepon ti Icih Din, omat ulah bibeja ka ma jeung ka Icih lamun ieu jam mahal pamere ti Mei nya, beja keun weh jam imitasi menang meliti emperan. Enggal tampi telepon apa, tembal Udin bari muringis sieun. Mardi buburu mencet tombol hejo, Cih, bapa keur di jalan jeung Udin, tereh tepi, teu kudu nelepon. Pa, abdi di pengkeran bapa, cuk Icih. Mardi langsung pias, poselna nepikeun ka ragrak kana lahunana. Mardi teu wani ngararet ka tukang, Icih, naha anjeun, naha bet aya di dieu, Cih. Icih ambek, ieu pan mobil abdi, upami abdi teu di dieu, abdi moal uning ngakalakuan awon bapa salami ieu. Kalakuan goreng naon, Mardi ngararet ka tukang, Icih nyorocos. Bapa makan malam sareng bibi bari teu wawartos ka sasaha. Hilap kagungan kulawarga di bumi, bapa oge silih tukeuran hadiah sareng bibi. Tadi abdi ningal panangan bibi ngarangkul pageh kana cangkeng bapa oge nyarioskeun yayasan, padahal pamitna tiap dinten ka asosiasi, bapa tos pinter ngabohong. Mardi buburu ngajelaskeun, bapa jeung Mei ukur silih ragangan, teu leuwih, jeung deui bapa geus pisah ti indung maneh, geus teu boga perasaan nanaon, tinggal nungguan cereina. Sanajan bapa katempona akrab, bapa teu ngalakukeun hal anu salah, kuduna anjeun ngamaklum, Mei jeung bapa memang hayang ngahiji, ngan tetep jeung indung maneh kudu dibereskeun heula, lain ukur anjeun, Udin jeung Paul oge pasti bakal nyarek lamun nempo pergaulan bapa jeung Mei geus kaluar tina wates kawajaran. Ici ceri, tega bapa nyarios kitu ka abdi, salami ieu abdi nganilai anjeun bapa anu bager, nyaha ka kulawarga, sanajan teu aya rasa ka emah, tapi ka nyaha ka kulawarga mah ulah ical atuh pa, ulah kagungan niat cerai. Bapa teh tos sepuh, sanaos Emma seueur lepat ka bapa, pasihan Emma kasempetan pikeun robih. Mardi jadi ambek, 25 tahun bapa geus mere waktu ka indung maneh, rek nepi ka iraha, nepi ka bapa paeh, iraha maneh nempo bapa ngarasa bagja hirup jeung indung maneh, acan pernapan, maneh teh hayang, nempo bapa bagja jeung bibi.
Ici masih cerik, nah kedah cerai, nah kedah nikah sareng bibi, eta namina bibi tos jantan pelakor, ngaganggu kana keharmonisan kulawarga orang. Mardi jebi, harmonis di mana, pasea unggal poe eta harmonis, bapa geus capek kudu hirup kieu wae salilana, ukur jeung bibi hate bapa ngarasa tenang jeung dihargaan, anu pantes disebut pelakor mah indung maneh, bapa pisah jeung Mei pan gara-gara indung maneh, ulah muter balikeun fakta siga indung maneh. Muter balikeun fakta kumaha, Ici kolohok, Mardi buburu ngajelaskeun. Baheula bapa jeung bibi geus rek kawin, indung maneh datang ngacaukeun, akhirna hubungan bapa jeung bibi paburantak, kuduna bapa jeung bibi geus ngarumah tangga saacan maneh lahir, lain jeung indung maneh. Tapi emah pasti nyeri pa, upami ayeuna bapa hubungan deui sareng bibi, ceuk Ici ngaguguk. Mardi ngarahu, anu nyeri Mei, lain indung maneh jeung bibi sakampus, sarua jeung bapa, hartina kabeh masih babaturana. Tapi indung maneh tega ngaruksak hubungan babaturan ku cara anu hina, indung maneh datang kame, ngaku geus direnahan ku bapa, terus maksa bapa pikeun ngawin, maneh awewe, kumaha lamun katenangan hubungan maneh jeung salaki ayuna, diganggu awewe ku cara hina saperti anu kungsi dilakukan ku indung maneh baheula, pasti nyeri pan. Ici ngauleng bari inghak-inghakan, tenyang kakalakuan lastri baheula kitu, Ici nyaho Mardi jeung Mei kungsi bobogohan, tapi karek nyaho aya carita kitu di satu kangena. Akhirna Ici sadar, yen lastri anu sabenerna pantes disebut pelakor. Mardi nyarita deui, lamun maneh nganggap rumah tangga bapa harmonis, saprak maneh lahir, pernah maneh nempo bapa sare sakamar jeung indung maneh, acan pan, jadi lain karek ayuna, tapi tiba heula oge geus misah. Ici bener-bener faham, Mardi jeung Mei ibarat keur bobogohan deui ti awal, keur mupuk deui cintana anu pernah leungit. Saenggeus nyaritakeun eta, Mardi oge akhirna ngaguguk cerik kanyerian. Ayuna anjeun nuduh goreng ka bibi Mei anu ngabogaan sifat mulia bari ngaaluskeun indung maneh anu sifatna siga kitu. Sacara akal, lalaki mana anu daek ngaleupaskeun Mei terus ngawin indung maneh dina kaayan normal, moal aya. Mardi netep kaluar jandela bari nginghak, awalna salulus ti Unpad, bapa jeung Mei bakal ke Amerika bareng pikeun neruskeun pendidikan pasca sarjana, ngarumah tangga, netep sebagai imigran. Lantaran bapa dipaksa kudu ngawin indung maneh, cita-cita bapa ancur, eta anu ngajadikeun bapa teu niat usaha pikeun nganafkahan kulawarga, sumanget hirup bapa geus leungit. Mardi terus nyarita dareda, puluhan tahun bapa digugulung ku kabingung, hanjakal anu teu manggi tungtung, padahal bapa sarjana Unpad, tapi kumaha kahirupan bapa ayuna, jauh tina senang. Mardi negel dashboard mobil satarikna bari nyorowok. Hirup bapa geus ruksak, geus teu bisa diomean, anjeun ukur bisa nempo indung anjeun dianiaya ku bapa tapi teu faham kana kaayaan bapa, jujur bapa kuciwa ku anjeun, padahal ti leletik anjeun diurus, digedekeun ku bapa, indung maneh berang peting ukur judi, teu paduli ka maneh jeung kulawarga. Ici oge masih terus cerik, leungeunna ngaragamang ngusapan tak-tak Mardi. Ici rumasa salah, dirina nepi ka teu bisa neleman hate Mardi, sabab Mardi memang tara loba ngeluh, kaprih jeung kanyeri hatena saolah diterei ku sorangan, teu siga lastri. Tiap aya masalah langsung ngacaprak, akhirna Ici leuwih loba ngadenge keluhan ti lastri daripada ti Mardi. Pa, teu kenging nangis, abdi rumaos lepat, hapunten abdi. Mardi nyokot tisu terus ngelapan cipanona, ulah mentah hampura, bapa nyarita sangkan anjeun ngarti, lamun lain demi anjeun, geus tiba heula indung maneh dicerai ku bapa, ayuna bapa boga pikiran nyereikeun, lantaran maneh geus boga salaki, tanggung jawab bapa ngurus anjeun geus pindah ka Udin. Ici umbek bari terus leungeunna ngusapan tak-tak Mardi. Ayuna abdi ngartos, abdi moal ulu biung deui kana urusan bapa, tapi bapa kedah tiasa ngajagi kahormatan diri bapa sabagai pameget, bapa teu acan cerai, status bibi randa, eta teu sae, enggal bereskeun supados teu janten aib kulawarga. Nuhun lamun anjeun geus ngarti, tembal Mardi, jam tangan ulah diangge upami nuju di bumi, ceuk Ici deui. Bapa ngarti, Mardi ungguk, Udin ngarengha panjang, ayuna hatena ngarasa regreg. Dirina oge moal disalakeun terus ku Ici masalah Mardi, memang teu gampang ngajalanan hirup sabagai bapa kawas Mardi, demi anak wani nerei kasangsaraan hirupna salila puluhan tahun, hal ieu karasa ku Udin sikep akina masih eleh ku Mardi, kanyaah Agus Subrata teu kawas kanyaah Mardi ka Ici. Lamun sekakina nyaah ka bapana, ku kakuatan kulawarga Subrata, moal mungkin ngantep bapana luntat di Jakarta bari mawa masalah gede, nepi ka diboro ku pembunuh. Karek asup ka gerbang kawasan Bougainville Villas, Udin saliwatan ningali Nanako ngajanteng harapan Starbucks make jaket, topi jeung masker. Sanajan ditutupan ku masker, ningali tina pangawakan, jaket jeung topina, Udin yakin eta Nanako. Udin geus niat hayang nyampurkeun nanya, ngan ku sabab keur mawa Ici jeung Mardi, jadi Udin rek balik heula ka imah. Saacan tepi ka imah, Mardi muka heula arlojina terus dipesakan, pas mobil eren di pakarangan, Mardi kaluar ti heula asup ka imah bari masih sosoloyongan. Ici ngararet ka Udin, abdi janten karunya ka bapa Kang. Udin ungguk,
Lamun lain bapa, pasti tiba ulah geus kaganggu mental jeung jiwana, sanajan teu gelo pasti stres, untung bapa kuat, eta demi nyai, matak nyai kudunya ka bapa, ulah ka emah hungkul. Ici ungguk bari ngelapan cipanona, terus nanya, naha akang teu katawis reuas ngadangu carios bapa, akang tos uningati satu wacana. Udin ungguk, matak pamikiran akang jeung nyai sok beda ka bapa, eta alesana. Ici ungguk, kahartos kang, padahal abdi istri, sakedahna langkung peka, naha akang teu pernah nyarios ka abdi. Udin ngarau, pas emah lengit, bibi datang, nyai harita keur sedih mikiran emah, jadi akang teu tega ngejelaskeunna. Ici ungguk, buburu Udin nyarita deui, jik nyai ka imah tihula, akang rek neangan hala kalapa ngora, bapa mabok, kudu nginum cai kalapa. Memangna wengi kieu masih aya anu icalan kalapa, icih nanya bari muka panto. Lamun eueuh, nya akang balik deui, tembal Udin. Hati-hati kang, tadangu keun emah nuju nyeselan bapa, abdi kedah enggal-enggal ka bumi, cuk icih turun bari nutupkeun panto mobil. Terus purat perot asup ka imah. Udin mundur keun mobilna keluar terus mudun deui ka handap langsung parkir harapan Starbucks, tapi Nanako geus teu nyampak. Udin keluar tina mobil bari ngararetan ka sakuriling, tapi Nanako tetep teka tembong keneh. Udin kerung, sidik tadi teh Nanako, tapi rek naon, kunaon ayuna eueuh. Nanako aya di jero Starbucks keur diuk bari nyedot sedotan kopi dina cup. Nanako nempo Udin datang, ayuna keur rurat reret siga anu keur neangan jelema. Nanako ngarasakeun hal aneh dina hatena. Udin pasti nyao dirina aya di kawasan Bougainville, lamun ayuna bener keur neangan dirina, hartina Udin masih aya perhatian, lamun henteu, nanaonan kudu diteangan. Nanako memang datang ngajak ke Bougainville pikeun nepungan Udin, tapi teu wani asup ka imahna, jadi nungguan lila di Starbucks deket gerbang susuganan Udin aya ngaliwat. Final isukan, bakal hese pikeun ngelekeun Auxe, bisa jadi dirina cidera kawas Victoria, Kazuki, Hiroshi jeung Takehiko nitah dirina mundur, tapi dirina kekehayang tetep tampil, sagala resiko bakal ditarima. Takehiko malah geus ngirim jet pribadi jeung tim medis, pikeun mawa balik Nanako lamun cidera dina final. Kazuki geus dipindahkeun perawatanana kana pesawat anu keur standby parkir di hanggar bandara. Lamun hal eta terjadi, Nanako moal sempet pamit ka Udin, matak ayuna Nanako datang pikeun ngucapkeun perpisahan ka Udin. Nanako sabenerna tadi geus ningali Udin, tapi kulantaran aya awewe gelis dina jok tukang, Nanako teu wani nyegat, sabab pasti awewe gelis eta pamajikana. Jadi Nanako nyumput heula ka jero Starbucks, bari boga harapan Udin nempo ka dirina terus balik deui. Ayuna Udin memang balik deui, Udin rurat reret di parkiran pasti keur neangan dirina. Dina hate Nanako, perasaan ka Udin rada rumit, aya rasa ambek lantaran Udin geus nyilakakeun Kazuki, aya rasa ras lantaran Udin boga kamampuan hebat jeung sopan, acan pernah aya lalaki anu wani nyarekan bari mapatahan ka dirina, tapi Udin wani, padahal beda negara jeung karek wawuh, jeung anu diomongkeunna ka harti, keuna pisan kana hate Nanako. Kusabab eta timbul rasa resep ka Udin, jadi bakal ngarasa salah lamun dirina balik ka Jepang bari teu pamit. Tiap Nanako inget ka Udin anu keur mapatahan, jantungna sok tatalu, omongan Udin asa nongtoreng terus dina culina. Tadi oge pas nempo Udin dina mobil hatena langsung tagiwur, nempo Udin mawa awewe gelis, ngajorojoi rasa timburu. Keur jongjon ngalamun bari nempo keun Udin anu masih ngajanteng di parkiran, Nanako disampurkeun ku pelayan. Non, abdi bade tutup. Hapunten, Nanako ungguk bari nangtung, kopi anu geus disedot satengah dibawa keluar. Di luar Udin keur melong poster Sarah anu ngajeblak gede di harapan apotek 24 jam teu jauh ti Starbucks. Lengan Sarah nyekelan RKW San, handapna aya tulisan, obat tradisional baru, produk dalam negeri, saya percaya RKW San, sarta aya tanda tangan Sarah. Udin teu nyaho Nanako keur nyampurkeun kaluar ti Starbucks, Udin ngalengka ka apotek, terus asup, di jero aya dua lalaki sarta saurang ibu-ibu anu keur balanja. Menta ubar anu diiklankeun ku Sarah, meuli sapa. Kuring oge sapa, ceuk lalaki tukangeuna, kuring oge, ceuk lalaki anu hiji deui. Pelayan apotek seri, aranjeun meuli keur lantaran Sarah pan. Nah nyaho, anjeun oge ngefans ka Sarah, si ibu nanya. Pelayan seri, enya, rata-rata anu meuli lantaran anu ngiklankeunna Sarah, ieu produk dalam negeri munggaran anu diiklankeun ku Sarah, padahal teu baroga panyakit mah, ngan duka kualitasna. Kompetisi sanda wae malah disponsoran ku Kobayashi Weisan buatan Jepang, lain ku RK Weisan. Konsumen lalaki buburu nembalan, kualitasna alus, kuring mah, samemehna kuring meuli sasacet, langsung cager, matak ayuna hayang meuli deui sapa keur piparantieun. Konsumen lalaki sejen milu nyarita, lamun sekdina kemasana aya foto Sarah, pasti bakal leuwih payu, bungkusna bisa dikoleksi. Udin ngarenjak, lantaran pangaruh Sarah di masyarakat gede pisan, Udin terus nyimak kabeh obrolan eta. Kerdirina ieu masukan HD, Udin jadi kaidenku omongan lalaki tadi. Masalah foto Sarah dina kemasan, matak buburu nulis chat ka Ilyas marentakeun sangkan dina kemasan saterusna make foto Sarah. Beres ngetik chat,
datang deui saurang awewe ngora meuli sadus, Udin penasaran nanya. Kangge naon ngagaleu sadus neng, si awewe nembalan. Abdi kagungan kios alit kang, sok seueur anu naroskeun, kumargi di pasar teu acan aya, janten abdi balanjana ka apotek. Udin akhirna meuli sabotol madu terus disakuan, bari kaluar Udin tungkul sabab bari ngetiket deui ka Ilyas sangkan RKW San oge didistribusikan ka pasar-pasar tradisional. Udin diuk di bangku taman teu jauh tina mobilna terus ngalamun, loba lalaki jeung awewe anu resep begadang terus baralik dina kaayaan mabok siga Mardi, nepi ka imah pasti langsung pasea jeung kulawargana, salila ieu anu dipercaya cai kalapa ngora pikeun nganetralkeun kandungan alkohol dina awak, tapi tukang kalapa jarang anu buka nepi ka peuting. Udin akhirna boga ide deui, saenggeus RKW San sukses, bakal ngaluncurkeun ubar kadua keur ngatasi masalah eta, alkohol ngaruksak hate jeung hamperu, jadi Udin rek ngajieun ubar keur panyakit liver jeung ampedu. Idena diketik deui kana chat keur Ilyas, sabab lamun kabeh teu buburu ditepikeun ka Ilyas, Udin sieun poho. Sabab katingalina Udin keur catingan, nanako hariwang Udin keur ditita balik ku pamajikana, matak buburu disampurkeun. Udin mesakan ponsel bari melongkan nanako anu geus ngajanteng harepena, nanako manggut ka Udin, terus nyodorkeun kopi dina leungeunna. Pa, bade ngopi, nanako nawaran kopi ka Udin sabenerna ukur tawar gatra. Lantaran bingung rek nyarita naon pikeun muka obrolan, Udin moal mungkin daek narima kopi nu geus tiis bari geus diinum. Sedengkan Udin ngarasa kaget, nanako ujuk-ujuk nawaran kopi, Udin ge sabenerna hayang ngopi, ngan Starbucks na geus tutup, kermah memang saprak kaluar ti imah ngajemput Mardi, Udin acan nginum nanaon pisan, jadi kopi ditarima tina leungeun nanako langsung disedot loba. Nanako ngarenjak, teu nyangka Udin bakal narima, kabiasaan di Jepang, lamun lalaki atawa awewe nawaran keun kopi anu geus diinum, eta teu sopan, kecuali ka kabogoh. Sedotan urut kabogoh lamun disedot, pasti bakal nimbulkeun sensasi sejen dina hate, ibarat nyium bibirna sacara teu langsung. Kitu deui nanako, ningali sedotan urut manehna disedot ku Udin, pikiranna langsung traveling saolah bibirna anu keur disedot ku Udin. Udin mah teu nyaho kopi eta geus disedot ku nanako saacana. Nona ngajaneangan kuring deui, aya naon, nanako geus dididik etika ketat di kulawargana, lamun aya pasangan anu daek diajak ngobrol ti peuting bari paduduan, eta ngaranna bobogohan, jadi samemeh ngajawab pananya Udin nanako nyarita bari manggut. Satewacana, ulah nyebat abdi non, nami abdi nanako, sebat langsung nami weh. Udin ungguk, bari ngageserkeun awakna nitah nanako diuk. Sarua, kuring oge teu nyaman disebut pa, sebut kuring akang, sabab kuring acan boga anak, sok diuk. Nanako diuk bari rada gempar, sabab karek ayuna diuk paduduaan jeung lalaki sejen, sanajan lain di tempat sepi, tapi ieu penting, lain waktu nu wajar pikeun ngobrol antara awewe jeung lalaki. Jadi rek naon ka diu, Udin nanya deui, nanako kalanga dek-dek bari tungkul, ningali nanako siga anu asa-asa, Udin nyarita deui. Ulah gempar, sok nyarita ulah asa-asa, nanako ungguk. Abdi mung hoyong tepang sareng bapa, akang, margi abdi hariwang, satosna final enjing, abdi teu kagungan kasempetan kangge pamitan. Memang narek langsung balik, Udin kerung, nanako ungguk. Muhun kang, pun bapak tos ngintun pesawat, janten tigor, bakal langsung ka bandara. Nepi ka beres acara narima medali, Udin nanya deui. Nanako srimaur, abdi moal nampi medali emas, isin saurang anu kantos janten juara dunia kedah nampi medali perak, janten moal ngantosan dugi ka acara beres. Udin seri, tujuan bela diri lain kudu menang, sabab lahirna bela diri lain keur ngalawan batur, tapi keur tarung jeung diri sorangan atawa ngabela diri sorangan. Matak disebutno bela diri. Naon maksudna tarung sareng diri sorangan, nanako nanya. Udin seri, Indonesian beda jeung nagara anjeun, Indonesia teresep nindes atawa ngalakukeun agresi, matak Indonesia mah tara ngajajah bangsa batur, tapi sangkan teu diserang ku batur, kudu bisa ngabela diri, carana ngomean kamampuan diri, introspeksi kana kasalahan diri, ngarti kana kelemahan diri sarta mampu nahan nafsu diri. Hal eta geus ngadarah daging dina hate kabeh masyarakat Indonesia. Nanako ngaregepkeun bari unggut-unggutan, Udin neruskeun deui. Jadi tarung jeung diri sorangan teh ngandung harti kualitas diri urang poe ieu kudu ngunggulan poe kamari, lamun kualitas diri urang leuwih goreng tibatan kamari, eta hartina bela diri urang geus eleh, tarung jeung diri sorangan pikeun ningkatkeun kualitas medis, tarung jeung diri sorangan pikeun ningkatkeun keahlian tani, tarung jeung diri sorangan tina bodoh sangkan jadi pinter, tarung jeung diri sorangan tina eleh jadi menang. Terus Udin nanya, lamun kompetisi ieu beres, anjeun bakal ranti kompetisi sejen atawa mundur ti bela diri. Nanako buburu ngajawab, tangtos moal kang, sanaos abdi liren tina kompetisi, sanes hartosna abdi mundur ti bela diri. Udin seri, alus, bela diri memang leuwih penting ti kompetisi sabab bela diri lain pikeun bersaing keur ngelehkeun batur, jadi teu masalah menang atau eleh, medali naon wae kudu ditarima, sabab eta lain tujuan, bener. Nanako manggut, hatur nuhun kang, abdi ngatos pisan.
Udin ungguk, jadi isukan, ulah paduli kana hasil, tapi tunjukeun ka penonton sadunia, yen anjen saurang pencinta bela diri, jadi main sing alus. Mangga Kang, Nanako ungguk, Nanako inget basa kamari Udin ngalalajoan dirina di semifinal. Kang, kumaha penampilan abdi di pertandingan kamari? Kamari Udin ngarasa karunya ka Nanako anu geus ngorbankeun awakna jadi samsak Michelle. Udin kerung, anjen ngorbankeun diri jadi samsak Michelle. Padahal kekuatan anjen jauh saluhuran Michelle, lamun niat rek ngarubukeun, bakal babarikar anjen, kunaon kudu ngalakukan hal eta, akang tengarti. Nanako tungkul era, upami dilawan ti awal, memang abdi bakal kengeng, tapi Michelle moal tiasa rubuhku sakali serangan. Kamari abdi teras milarian celasai, supados tiasa ngelebetkan serangan fatal supados Michelle langsung KO ku sageprakan. Udin kerung, sabab sagerakan Nanako teu sabanding jeung sagerakan Auxe, kunaon Nanako kudu maksakeun. Nah, kudu kusagerakan, kumaha lamun kasempetan anu keur diteangan ku anjen teu datang, eta pan ukur nyiksa diri anjen sorangan, untung stamina anjen kuat. Nanako beki era, supados akang merhatoskeun abdi. Demi akang, Udin kolohok, demi diperhatikeun ku akang anjen ngaruksak banget sorangan di tegelan ku Michelle, eta pan konyol. Kangge abdi teu konyol, buktosna akang memang janten merhatoskeun abdi, tembal Nanako era. Udin ukur gogodek, panona netep teruskan Nanako anu kertungkul era, Udin teu ngarti naon si hate Nanako kadirina nepi ka kudu kitu, hayang jadi muridna, pan geus ditolak. Teu kudu ngalakukeun hal bodoh sarupa kitu, anjen bisa tanding bebeakan, tapi ulah nempatkan diri anjen dina posisi bahaya kawas kamari, ngarubukeun lawan ku sagerakan, eta impian konyol saurang seniman bela diri. Abdi rumaos lepat, tapi tujuan abdi tos laksana, akang janten simpati ka abdi, tangtos kapayuna mah moal dilakukeun deui, tembal Nanako ungguk. Udin nempo panon Nanako anu masih genep, kulit soweh dina halisna oge masih jelas. Isuk anjen ngalawan Auxe, perhatikan kasalametan pribadi, lamun teu kuat ulah maksakeun, nyerah dina arena leuwih satria tibatan mundur saacan bertanding, ulah ngarasa era, kuring hariwang anjen cidera, sabab bakal ngaruksak karir anjen sorangan. Nanako ungguk, Kang, abdi masih penasaran kana hiji hal, akang keresa ngawaler. Naon, Udin kerung, Nanako nanya lalaunan, sata acan pelatih digentos ku salira. Kakiatan Auxe masih lemah, tapi waktu ngalawan Joanna, kakiatan tos ningkat 10 kali, mustahil kangge jalmi biasa dina waktu singket tiasa kitu, sanaos kedah ngajalanan pelatihan fisik ekstrim, nah aya kaitana sareng salira. Lamun akang ngejawab lain, anjen percaya, Udin malik nanya. Teu percanten Kang, Nanako gogodek, tah eta jawabana, geus aya dina pikiran anjen, cuk Udin barisri. Hatur nuhun kana walerana Kang, Nanako sugema, Udin ungguk. Ayuna geus peting, hadana anjen balik terus istirahat sing tenang, sabab isuk kudu tampil alus. Nanako kawas anu haroream, terus ngabongkokeun awakna. Hatur nuhun tos keresa ngobrol sareng abdi wengi ieu. Nuhun kopina, cuk Udin bari nangtung, micen heula kap kopi anu geus kosong kana wadah runtah, terus naik kana mobilna ngabiur balik ka imah anu memang teu jauh. Nanako masih diuk bari melong kana mobil Udin nepikeun ka bener-bener leungit tina tetempoana. Di Grand Hotel Preanger, Jiro karek beres mandi. Jiro nangtung dina balkon bari netep kaendahan kota Bandung ti peting bari nyekelan sagelas whisky, Jiro ngarasa sugema, kuayana Auxe asup ka final, popularitas Kobayashi Wei-san di Indonesia beki ningkat. Umpan balik tina hal eta, permintaan konsumen ningkat jadi 7 kali lipat, ngalawihan prediksi saacana, ieu tandana pasar di Indonesia bakal jadi pasar panggedena pikeun Kobayashi, keuntungan anu bisa dikeduk ti Indonesia geus moal kaitung. Saking atona, teu karasa, sabotol whisky geus asup kana betengna. Tapi ujuk-ujuk betengna karasa panas, dirina memang acan dahar, jadi betengna kerdina kaayan kosong. Rasa panas beki lila jadi perih, buburu Jiro nyokot Kobayashi Wei-san dina atasna, terus diinum, saacana Jiro memang boga panyakit mah, tapi teu parah, anggapana, sabotol whisky moal ngajadikeun mahna kambuh. Jiro yakin Kobayashi Wei-san jenana ampuh, matak nyetok loba dina tasna, tapi kemampuan Kobayashi Wei-san siga koyo anu ditapelkeun dina tulang anu misalah, ngurangan nyeri tapi teu bisa ngomehan posisi tulangna, lamun pangaruh panas tina koyo leungit, nyerina bakal terus karasa. Hartina sanajan Kobayashi dipake saumur hirup, moal bisa nyagerkeun mah. Teu lila panto kamarna aya anu ngetrokan, bari nyekelan betengna, Jiro lempang muka panto, nyampak di luar aya asistena, Jiro nanya. Aya naon, asistena manggut bari ngasongkeun sasacet RK Wei-san ka Jiro. Di pasaran ujuk-ujuk aya ubar ieu. Malah diiklankeunku Sarah, artis Indonesia anu geus ngabintangan film di Hollywood, jelas langsung payu. Jiro kerung bari nyokot RK Wei-san tina lengan asistena terus dibaca. Gelo, perusahaan lokal wani niron Kobayashi Wei-san. Jiro teu sadar lamun Kobayashi anu sabenerna geus niron RK. Jiro nita asistena asup diuk di jero, saenggeus panti ditutup, Jiro nyarita.
Teu perlu sieun, loba anu geus niron Kobayashi Weisan, tapi moal aya anu ngunggulan hasiatna, moal lila deui oge, RK pasti parem sorangan. Asistena gogodek, ieu beda, Sarah tara narima iklan, hiji-hijina iklan anu pernah didukung ku Sarah ukur mobil Jepang. Ti harita tara tampil deui dina iklan naon wae, jadi pangaruhna gede pisan, penjualan RK langsung ngalonjak. Jiro kekerot teresep, enya oge, wani mayar artis dunia hartina promosina memang serius. Coba telepon agensi Sarah, tanyakan sabaraha biaya keur ngadukung Kobayashi, urang lawan. Mangga, isukan ditelepon, tembal asisten, Jiro molotot. Telepon Ayuna, kunaon kudu isukan, mangga ditelepon Ayuna, tembal asisten bari purat perot kaluar ti kamar Jiro. Jiro nutupan panto bari kesel, Jiro teu hayang popularitas Kobayashi anu karek kaciri kudu langsung parem akibat produk lokal, komode didukung ku Sarah anu fans lain ukur di Indonesia hunggul, tapi hampir aya di tiap negara. Fans fanatik moal paduliku kualitas barang anu diiklankeun, meuli barangna geus ngajadikeun hiji kabagyaan sorangan, produk sejen pasti moal direret. Jiro ngabuka sabotol whisky deui bari kekerot ambek, Jiro bebeakan promosi Kobayashi dina kompetisi sanda lantaran hayang ningkatkeun penjualan Kobayashi di Indonesia. Ayuna nolol RK anu jelas-jelas kompetitorna, ieu teu bisa dianggap enteng. Karek oge ngaregot sagelas whisky, nyeletit betengna karasa deui, Jiro kukulutus sorangan. Gelo, karek cikeneh nginum Kobayashi Weisan, piraku nyeri deui. Jiro melong RK Weisan anu masih dicekelan dina leungena, Jiro ngagrentes. Rek dicobaan, hayang nyaho kumaha kaampuhana jiunan lokal, lamun goreng, kuring teu kudu hariwang, sanajan diiklankeun ku Sarah, moal lila oge bakal leungit sorangan ti pasaran. Jiro rek nyoekeun bungkusna, tapi maca heula komposisi ubar jeung aturan pakena. Jiro kolohok, sabab komposisi ubar kabeh murni rempah alam, anu leuwih kaget deui pas nempo aturan pakena, sakali nginum cager. Jiro jebi, sabab ngarasa mustahil aya ubar anu khasiatna model kitu, kumaha bakal payu loba lamun tiap penderita mah langsung cager ku sasacet RK Weisan, strategi bisnis model naon. Jiro nyoekeun sacet RK Weisan, Jiro rada ngarandek, sabab karasa sengit herbal anu sket, tapi teu dipikiran sabab dina komposisina geus jelas, ukur dijentina rempah alami, RK Weisan langsung dipurulukeun dina letahna bari didorong ku sagelas whisky. Jiro kerung, sabab aya rasa haniut anu minuhan lambungna, mawa efek analgesik rohaka anu ngakibatkeun rasa seuleut jeung perihna langsung leungit, betengna karasa ngeunah jeung seger saolah teu ngabogaan panyakit mah, jelas efekna jauh pisan jeung Kobayashi Weisan jienana. Jiro panasaran nempo deui kana komposisina, jelas eueuh anu aneh, tapi naha bisa boga efek anu alus, kumaha formulana, saha anu geus ngarumuskeun dosisna, Jiro langsung sieun, Kobayashi Weisan ayuna produk unggulana, hartina nyawa Kobayashi Pharmaceutical aya dina Kobayashi Weisan. Jiro geus disingharupkeun jeung lawan berat, lamun teu manggihan cara pikeun nyetop peredaran RK Weisan, jelas Kobayashi Weisan bisa dikategorikeun kana produk gagal, usahana oge gagal, biaya gede pikeun ngiklankeun Kobayashi Weisan bebeakan oge moal kabayar. Banget Jiro pias ngarasa bingung, terus ngagrentes. Kuring kudu ngabuktikeun heula salila sajam, lamun nyeri jeung perihna datang deui, masih dianggap wajar, sabab Kobayashi Weisan oge mampu nahan ari ukur sajam mah. Jiro malah jadi goreng sangga, leungitna nyeri paling efek Kobayashi Weisan anu tadi diinum ti heula, lain lantaran RK Weisan, Jiro yakin dina sajam mahna bakal kambuh deui saperti biasa. Sajam geus kaliwat, nepi ka dirina lelenggutan tunduh, tapi makna acan kambuh deui, padahal botol whisky kadua geus beyak deui. Ayuna kalah karasa lapar, padahal samemehna Jiro tara nafsu dahar lantaran panyakitna, Jiro nyokot iripik kentang, terus ngadahar iripik bari lalajo TV, niatna rek nungguan sajam deui. Efek RK Weisan acan leungit keneh, betengna masih haniut jeung nyaman, teu karasana naon pisan, dina TV kabeneran aya iklan Sarah, hate Jiro beki panas, akhirna TV dipareman. Gelo, RK Weisan bener-bener HD, beteng Jiro ngeunah, tapi hatena jadi perih lantaran Kobayashi Weisan geus eleh. Satadina Jiro hayang mawa Kobayashi Pharmaceutical ka puncak katenarana pikeun nyaingan farmasi-farmasi gede di dunia, tapi acan nanaon geus di KO ku RK Weisan. Jiro nelepon asistena, "Ti mana tadi mane meuli RK Weisan, sabaraha hargana?" "Harga sarua, tapi kuring meulina ti kios roko." Padahal Kobayashi Weisan teu nargetkeun kios jadi pasarna, tembal asisten. "Bahaya, cuk Jiro, jelas ieu aya unsur ngahaja." Diluncurkeun pas Kobayashi Weisan keur ngayakeun promosi bebeakan dina kompetisi sanda. Jiro nyokot sacet urut RK Weisan, hatena beki perih, harga sarua, ukuran kemasan sarua, beratna oge sarua, tapi dina kontungan jelas gede kene RK anu distribusina di nagara sorangan, sedangkan Kobayashi kudu dikirim ti Jepang, bari RK geus aya di kios roko, jelas bakal leuwih babari neangan RK tibatan Kobayashi. Katamba anu ngiklankeunna Sarah,
daya ledakna di pasaran pasti bakal langsung ngabelsat, produk Jepang eleku produk lokal, boga niat ngajajah tapi gagal. Sasaran RKW San pasti lain ukur Indonesia, tapi ke luar negeri oge, sabab dina kemasanna geus jelas, ditulis make dua bahasa, Jiro ngarasa hariwang Takehiko kaburu nyahon, terus ngabatalkan kontrak kerjasamana. Beki jauh harapana pikeun bisa ngawin Nanako, saurang Yamato Nadeshiko anu dipika mangutku kabeh lalaki di Jepang, Jiro mere parentah ka asistena. Silidik informasi RK Pharmaceutical salenggah lengkepa, milik saha, asetna kumaha, tujuan pasarna kamana, pokona kabeh, urang teangan kalemahana. Mangga pa, tembal asisten, agen sarages ditelepon, Jiro nanya. Atos pa, ngarana Agustina, tapi langsung ditolak, alesana Sarah moal ngalibatkan diri deui dina iklan, RKW San eta dukungan khusus Sarah sebagai penghormatan ka produk dalam negeri, tembal asisten. Setan, dibayar sabaraha cenah Sarah ti RK, anjen nanyakan, Jiro nanya deui. Gratis, tembal asistena pondok, Jiro kekerot, bangsat, seorang selebriti dunia embung dibayar demi produk dalam negeri, rasa nasionalisasi naon, di mana aya jelema anu teu butuh duit. Jiro nyarita deui, teangan cara sangkan kuring bisa meli paten tina formulana. Memangna sae, kapan ukur niron ti Kobayashi Weisan, asisten kerung. Alus, anu ti anjen tadi langsung diinum ku kuring, nepi ka ayuna mak kuring teu kambuh, tembal Jiro. Yakin, asisten kolohok, Jiro ungguk, ulah loba carita ka sasaha, lamun paten RKW San bisa dibeli, orang bisa langsung ngaganti produksi ku resep anyar, tapi lamun teu kabeli, Kobayashi Pharmaceutical bisa bangkrut. Asisten nanya, kuring hariwang resep asli RKW San teu dijual. Jiro kekerot, ieu masalah hirup jeung paehna Kobayashi Pharmaceutical, lamun teu dijual, pake jalan sejen, bila perlu paksa ku kekerasan. Jiro teu sadar, hal anu bakal dilaku keuna sarua jeung Ichiro. Awalna Ichiro ge pan kitu, hayang meli resep tiandi, anu akhirna maksa maling. Tadina hayang ngangkat Kobayashi Pharmaceutical. Akhirna jadi tukang maraban anjing. Jelas Jiro bakal tinemu jeung nasib anu sarua. Telila asisten geus narima laporan masalah RK Pharmaceutical, langsung dilaporkan deui ka Jiro. Pa, informasi RK Pharmaceutical geus kasakuan, awalna ngaranna Triman Pharmaceutical, omsetna ukur 30 miliar, lain perusahaan gede, acan pernah import, jeung teu kacatet sabage pesaing Kobayashi Pharmaceutical. Jiro kerung, alus, tapi nah ganti ngaran, asisten nembalan. Laporan akuratna acan aya, ngan samemehna 100% saham dipimilik ku Ilyas, ayuna Ilyas boga 20%, 80% deui dibeli ku jelema misterius. Saha ngarana, Jiro beki kerung, Jiro nembalan deui. Ekuitasna ditangani ku pengacara terkenal T. Smith Amerika, jadi mustahil bisa dipariksa, ngan dugaan kuring lain jelema sambarangan, kudu hati-hati. Jiro ungguk bari kekerot, kuring teu paduli kana masalah eta. Kobayashi Pharmaceutical kudu buburu disalametkeun, ulah nepikeun ka RK Pharmaceutical terus-terusan meroduksi RK Weisan, komo nepi ka wani import. Naon rencana anjen? Asisten nanya, isukan indit ka RK Pharmaceutical, cuk Jiro. Nanako tanding, anjen moal lalajo, asisten nanya deui. Jiro ngarahu, ayuna prioritas utama nyalamutkeun heula Kobayashi Pharmaceutical, carana, talukeun RK Pharmaceutical, nalukeun Nanako masih babari, asal Kobayashi Pharmaceutical tetap eksis. Takehiko pasti bakal neruskeun rencana kontrakna, jelas Nanako masih babari diurus. Oke, kuring ngarti, tembal asistena, Jiro marentakeun asisten. Sewa jawara-jawara jago sarta ahli bela diri Indonesia sing loba, isuk urang bergerak. Isukna, jam genep Jiro geus kaluar ti hotel, Udin oge beres sarapan langsung ka Gor Saparua make mobil Mardi. Ayuna Udin memang geus jarang masak, lantaran sok kapihulaan wae ku Ici, sifat Lastri oge langsung robah saprak di janjian rek digaji ku Udin. Sanajan Ici sok dibantuan masak ku Lastri, tapi lantaran duanana awalna tara masak pisan, jadi papasakana oge ala kadarna, sagala rupa masih niron tina internet, tapi ieu geus cukup ngajian Udin rek-rek. Sarerea geus sadar yen anu ngahirupan kulawargana sabenerna Udin, sanajan Ici oge usaha, panghasilana geus eleh ku Udin. Sifat Lastri ka Udin anu geus robah jelas ngajian Mardi ngarasa aneh, ukur Ici anu nyaho alesana, Ici jelas nyaho, indungna memang piduit, Udin geus manggihan titik kalemahan Lastri. Udin asup ka gedung kapaksa kudu pas sedek kelantaran penonton pinuh pisan, lain ukur urang Bandung, tapi hampir ti tiap pelosok Indonesia oge daratang pikeun nyaksian final sanda antar pelajar internasional ieu. Salian poster Kobayashi Weisan, poster banget Nanako oge loba di mana-mana, ieu dijieun ku Kin Gang jeung Stephen pikeun mere dukungan khusus ka Auxe. Udin langsung ka ruang tunggu peserta, Auxe geus nyampak, ningali Udin datang, Auxe atoh pisan, langsung nyekelan lengan Udin bari nanya. Pa, leres abdi bakal kengeng. Pasti, Udin ungguk bari seri, Udin boga kayakinan kitu sabab kekuatan Auxe memang geus ngalawihan Nanako. Hiji anu dipika hariwangku Udin, sok sieun Auxe nyilakakeun Nanako. Nanako teu jahat, hatena bager.
Ternyata Auxe oge boga pamikiran anu sarua, sanajan sarua awewe, sacara pribadi Auxe sabenerna nenden hormat jeung pujian gede ka Nanako. Nanako ngalewihan dirina tina sagalana, Nanako gelis, pinter, kalem, beunghar, opat hal eta moal bisa dielekeun ku Auxe. Komo deui di hate lalaki, ku penampilan Nanako, kabeh lalaki pasti bakal kahipnotis, ibarat kembang anu mekar di usum halodo, nyong corang sorangan. Dina hate Nanako, perhatian Udin ka dirina geus jadi prioritas. Teu paduli rek menang atawa eleh, anu penting Nanako bisa ninggalkeun kesan hade dina hate Udin, lamun dina hate Udin geus aya Nanako, jarak jeung waktu moal jadi panghalang, pasti iraha bakal bisa panggi deui, Udin bakal neangan dirina. Rasa kabangsaan Udin anu geus ngajadikeun Udin kudu ngadukung sapinuna ka Auxe, Auxe kudu ngangkat derajat Indonesia di mata dunia tina sanda, sangkan dunia nyaho, loba jawara berkualitas di Indonesia, komo diayakeun di Bandung, Udin ngarasa dirina jadi tuan rumah. Udin sabenerna hayang mere instruksi ka Auxe sangkan ngagunakeun satengah tina kakuatana. Hal eta geus cukup pikeun ngelehkeun Nanako tanpa nimbulkeun cidera. Tapi nempo sumanget Auxe, Udin tetega, sok sieun ngaganggu improvisasina. Akhirna teu kebat diomongkeun, keun sina Auxe sorangan anu inisiatif mutuskeun hal eta. Jeung deui Udin pernah nyarita ka Auxe, ulah mikarunya ka musuh, lamun ayuna Udin ujuk-ujuk mere parentah anu patukang tonggong jeung omongana sorangan, sok sieun Auxe salah tarima. Hiji-hijina usaha Udin keur Nanako, Udin kudu nulungan nyagerkeun Nanako lamun cidera, ulah nepi ka siga Kazuki, lebar lamun bakat jeung cita-cita Nanako kudu ancur di Bandung. Di ruang tunggu atlet Jepang, Nanako rada gempar nying harapan pertandingan final ieu, anu biasana sok ngadoa lila, ayuna kaciri bulak-balik lelempangan di ruangan kawas anu bingung. Hiroshi ngarekam sagala anu dilakukeun ku Nanako make ponselna, video call tiluan, keur Kazuki anu aya dina pesawat jeung keur Takehiko di Tokyo. Kazuki nanya, Nanako, kunaon, lamun ragu, mundur. Nanako ngararet kana kamera, ulah mangaruan kuring ku kalimat anu teu manfaat, eta ukur nurunkeun mental kuring, kuring teragu, 10 menit di kuring tampil, naon saran ajen sabage pelatih. Kazuki kerung, biu instruksi kuring, nah teu digugu. Takehiko oge nyarita, nak, naon anu diucapkan Kazuki bener, keur naon maksakeun maju lamun hasilna teu pihadeun, anjeun anak hiji-hijina, kudu karunya ka bapa. Panon Nanako baram sedih, pa, salira ngarawat abdi ti aalit, tangtos uninga kana sifat abdi, upami abdi mundur, abdi bakal hanjakal saumur hirup, umur abdi nembe 18, bapa hoyong ningal abdi kasiksa ku rasa hanjakal saumur umur. Takehiko ngarasa aya anu nyelek dina ti corona, anjeun taat kana adat, ayuna bapa ukur menta anjeun mundur, omongan bapa kudu digugu. Nanako ngabongkokeun awakna kana ponsel Hiroshi, hapunten odosan, teu tiasa. Takehiko ngarahu, lamun kitu, lakukan niat anjen, bapa nungguan anjen di Tokyo, anjen kudu balik dina kaayan salamet. Nanako seri, upami abdi cidera parah, ulah ngintun abdi ka Tokyo, jajabkan abdi ka bumi tilas ema di Kyoto, supados tiasa jongjon relaksasi sareng terapi pemulihan, abdi langkung betah niis di Kyoto. Tokyo ibu kota Jepang, jelas lingkunganna kosmopolitan, loba gedung-gedung jangkung, penduduk jeung lalu lintas oge padet, kabeh serba modern. Sedangkan Kyoto mangrupakeun kota kuno, letik tapi sejarahna kolot, kentel ku suasana tradisional jeung pola kahirupan anu tenang, iklimna oge alus, hawa masih bersih. Waktu Nanako letik keneh, di Kyoto dirina digedekeun ku indung bapana, SMP karek pindah ka Tokyo, jadi Kyoto bisa disebutkan lembur asalna, sedangkan di Tokyo, Nanako asa ngarantau. Hampir kabeh barudak ngora Jepang resep fashion, jauh lamun dibandingkan jeung Indonesia. Di Indonesia kota fashion ukur sababaraha, di antarana Bandung, tapi tetep moal ngelehkeun Jepang, di Jepang gangster oge make baju batik. Lantaran fashion geus jadi budaya jeung mode, nepi ka aya anu disebut hari tight, para gadis bakal ngahias gaya buuk, papakean, riasan beungeut jeung aksesoris awakna. Tapi Nanako beda, dirina teresep tampil modis jeung gaya hirup anu riweuh siga di Tokyo, matak milih Kyoto keur tempat nyiisna. Nanako resep budaya klasik, make kimono, kelom, jeung hal-hal anu sifatna tradisional. Nanako resep neleman kabudayaan tradisional, diajar upacara tradisi minum teh, origami jeung arsitektur kuno. Nanako oge kolektor barang-barang bersejarah anu jadi ciri khas Jepang. Dina hal ieu rasa nasionalisme Nanako jeung Udin sabenerna sarua. Takehiko teu ngarasa aneh kana pamenta Nanako, sabab tiap geus ngajalanan kompetisi di mana wae, atawa lamun keur liburan sakola, Kyoto anu jadi pilihan Nanako pikeun tempat terahna, malah kungsi Nanako nyarita, lamun saupama maot oge, abu kremasina hayang ditunda di kuil Kyoto. Takehiko nyanggupan. Teu nanaon rek cicing di mana wae oge, anu penting bisa balik salamet. Nuhun pa, Nanako manggut atoh, sabab ieu final sarta bakal aya upacara penutupan jeung penyerahan medali, tanding anu biasana jam salpan ayuna jadi jam 8, panitia geus ngakonfirmasi pamaen.
Final ieu leuwih rame tibatan mangkukna, penonton nepi ka teu kaasupkeun kabeh, sawareh kapaksa kudu lalajo di luar anu kahubungku sababara layar LCD raksasa di sababaraha tempat. TV nasional oge nayangkeun live, jadi Udin teu ngalayanan auxe sacara langsung. Tapi nitahan Stephen, hal ieu pikeun ngahindari perhatian penonton. Bakal genjleung saupama kulawarga Subrata nempo Udin jadi pelatih sanda, Udin bakal beki diremekeun neangan duit tina hal letik. Udin geus percaya auxe bakal menang. Teu perlu arahan nanaon deui, jadi Udin diuk jauh dina kursi penonton di barisan tukangan kameramen. Nanako jeung auxe geus asup ka arena, sanajan jauh, duanana kaciri gelis, kulitna barodas, jangkungna sapantar, pedah Nanako mah rada montok, asa manglebarkeun lamun sakedeng deui duanana bakal silih siksa. Surak anu lalajo mimiti ngaguru, tapi auxe jeung Nanako anu keur jadi perhatian malah rurat-raret siga aya anu keur diteangan, saha deui? Duanana memang keur neangan Udin, hayang nyaho Udin diuk di mana. Keur aux Udin geus jadi guru spiritualna. Jelema anu geus ngulungan kulawargana tina kutukan batu vudu Stephen. Keur Nanako, Udin geus jadi instruktur hatena. Anyar wawuh tapi daek mapatahan tekawas lalaki sejena. Komo sapra kajadian tadi peting basa Udin nyedot sedotan kopi urut dirina. Aya rasa beda anu leuwih jero deui. Tapi Nanako acan ngarti rasa naon ngaranna. Anu jelas, Nanako embung nguciwakeun Udin. Pas Udin ka tempo, panon duanana langsung antep ka Udin, tetepan auxe teu bisa nyumputkeun rasa cintana, sedengkeun tetepan Nanako leuwih lembut, pinuh ku karas jeung panghormatan. Wasit geus nita duanana sangkan ka tengah, sanajan wasit ngajelaskeun aturan singket, tapi duanana terus netep Udin ngagolosor tina kursi murungkutkeun awakna, sok sieun kameramen nyorotkeun kamera terus nga-close up bangetna. Wasit batuk 2 kali, terus negor, kalian berdua mendengarkan saya. Duanana ngarenjak terus marelong ka wasit bari ungguk, Nanako jeung auxe jadi silih pelong terus silih tudu dina hatena, maneh bogo ka Pa Udin kuring. Duanana teu bisa patanya sabab sungutna sarua kahalangan pelindung gigi, dina ngomongna oge paling ngosom moal ka harti, jadi ukur bisa nanya ku hate jeung tetepan seket. Auxe ngagerentes, guru memang bager, jadi impian KB AWW, wajar lamun Nanako oge kapincut, hanjakalna guru geus kawin, teu paduli sabaraha loba AWW anu bogohan, bakal hese pikeun menangkan hatena, Bapak kuring geus ngalakukeun sabaraha cara, mere duit, mobil mewah, ngabantu masuk barang ka RK Pharmaceutical, tapi perasaan guru acan ka tempo resep ka kuring. Nanako oge sarua ngalamun, anjeun hiji-hijina lalaki anu daek ngobrol paduduaan jeung kuring, daek mapatahan, daek nginum kopi urut kuring teu paduli saha AWW anu aya dina mobil, ngaran kuring kudu aya dina hate anjeun, teang kuring ka Jepang. Nanako jeung auxe kalah jadi silih timburu, wasit nepikeun kabingung dua pamain kalah ngaharuleng teu bisa fokus. Apakah kalian siap? Sakali deui duanana ngarenjak bari ungguk ka wasit. Wasit acan yakin kene terus nyarita deui, kalian berdua petarung wanita terbaik sanda, Anda telah lolos hingga final. Saat ini begitu banyak penonton dan reporter multimedia yang menonton Anda berdua. Kalian siap? Nanako jeung auxe ungguk deui, kalian berdua tanpa pelatih, wasit nanya. Nanako jeung auxe ungguk deui, pelatih Nanako Kazuki, ayuna ngagoler dina pesawat nungguan, auxe, Hiroshi aya dina posisi pelatih tapi ngarekam, teu ngonfirmasi ka panitia sebagai pelatih, Stephen oge sarua, lantaran Udin mere parentah ngadadak, Stephen acan ngonfirmasi ka panitia sebagai pelatih. Wasit gogodek, baiklah, jika salah satu dari Anda cedera, cobalah menilai situasi Anda sendiri dengan akurat, jangan memaksakan diri secara membabi buta, jika Anda tidak mampu melanjutkan, tolong beritahu saya segera, saya akan menghentikan permainan tepat waktu, mengerti? Biasana lamun pamain kritis, pelatih bakal ngebutkan anduk sebagai tanda nyerah, tapi lamun pelatih pemain bisa ngangkat lengan atau mere kode sejen ka wasit, tapi kadang-kadang pamain kabawa emosi, sok poho kana hal eta anu akibatna fatal, duanana ungguk, oke, pertandingan dimulai, cuk wasit niup biriwit bari mere kode ku lengena terus mundur, nyambung.